Atau biasa lagi pakai baju siapa tuh cumpang camping gitu. Atau di sepatu, di lepis, di jam tangan. Pakai baju. Tuh cek aing ge maneh mah kitu sok panasan sok iri ka aing teh. Dengki maneh mah jalmana teu kop aing nempo gaya saeutik. Geus tatanya ting ti mana nu penting hari ini aing gaya deuh. Iya mah, si banget kan, beta tunduh. Oh gitu, aing seberapa kali ngopi, ayo we anggar tunduh anjing. Oh si banget kan. Aing si banget kan. Nah, tak kopi aja si banget kan kunyuk. Kan tadi si banget kan, ku aing si banget kan. Dasar jalma tolol cek aingeun gablek banget kayak gitu ya aing. Tapi heus ya. Caang. Heus aku masih ating sok si banget kan. Anjing, ieu pemikiran anu sagede gede kaleci teh. Ih, Si anjing di si banget kan. Guat. Aduh, anjing lepas deui. Si cuma ke mana? Wow. Nah, isi aku naon kunyuk. Kapan aku sama tapi ka dodel ku maneh. Iya, guat. Aduh, bang kahi bermanten anjing guat. Aduh. Lihat. Si anjing kalau ka molor kunyuk. Jongjon, hayam geus diparab, ento geus diparab. Ayeuna mah tinggal ngaso, tinggal udut, tinggal ngopi. Aduh, jararong Jon. Tapi uang udu dah ini teh. Baiklah ngopi na we lah. Ngopi hungkul. Ini tenguna itu pitu bari jeung udut mah ieu teh euy. Miusan kegiatan itu naon atuh nya? Karena rasal kieu teh. Kamana nya? Itu kupret kamana ya? Ka dieu sinarian. Tapi dah mun ka dieu naik naon lah, besok ujung-ujung sok pinjam duit. Si kunyuk mah jangankan cup. Anjing. Aing nanda datang ka dieu cek aing. Ini mah kudu kabur aing. Edit baju, jam tangan, anjing sepatu. Anjing. Kamana? Marab entong. Oke atuh. Gampang dibaturan ke orang. Naon sia ka dieu? Oh, sia teh ngaganggu we aing rek marab entok tuh jangan diparab. Anjing. Yung sorikeun cek aing gena. Teu kop aing gaya saeutik. Ai sia ka mana eta mah digaya kitu Di lepis, di baju. Cek aing ge Jam mana mah. tangan. Teu kop aing gaya saeutik. Atuh wajar we aing boga lepis anjing. Atau biasa lagi pakai baju siapa tuh cumpang camping gitu. Atau di sepatu, di lepis, di jam tangan. Pakai baju. Tuh cek aing ge maneh mah kitu sok panasan sok iri ka aing teh. Dengki maneh mah jalmana teu kop aing nempo gaya saeutik. Geus tatanya ting ti mana nu penting hari ini aing gaya deuh. Aisyah ka mana ieu meni geus gaya kieu Aing mah ngahajakeun hayang ulin ka Reso. Anjing, pinjam duit ya pasti ujung-ujungna ya. Nah, moal aing mau nginjem duit tenang we loba aing duit mah. Aing tuh kena aing ka dieu disangana teh nginjem duit sorangan mah kitu we ka aing teh. Emang boga duit gitu sih ya? Boga aing duit mah. Percaya aing mah. Aing teh terus teh aing ka dieu ngopi-ngopi anjir. Aing mah keur ngopi tah, aing keur ngopi ti tadi genan. Bukan aing sok tunduh wae. Da motong diinum kopina Gracia mah. Si banget kan, beta tunduh. Oh gitu. Aing seberapa kali ngopi, ayo we anggar tunduh anjing. Oh si banget kan, Aing si banget kan. Nah, tak kopi aja si banget kan kunyuk. Tadi si banget kan, ku aing si banget kan. Dasar jalma tolol cek aingeun gablek banget kayak gitu ya aing. Tapi heus ya. Heus aku masih ating sok si banget kan. Anjing, ieu pemikiran anu sagede gede kaleci teh. Si anjing di si banget kan. Goblok. Sama sila aing ya. Bener kucai kopi mah seger aing kli tuh. Masih awal lah. Nah isi anu dirasa Nu ceuk maneh teh make kopi si banget tuh aing caang ayeuna. Parah anjing. Ya ayeuna kieu. Naon? Aing mun penggeus keren kieu ya. Soalna panggulinan ya. Hayu ya jongulin. Ka mana? Nya tuh. Ka mana we kumaha sorangan aing mah. Oh, cong eta we ya. Cong ngalaman lu krek. Ih,
Kamu siapa? Aing geus setelan kieu ti tanggal manuk. Atuh kaleuweung-leuweung keneh. Atuh kacinteng kunyuk. Nah sia mana ka mana kita nongkrong ka mana? Biasa lagi ngalah manuk bawa belut saya ngalah belut saya di sawah. Atuh cik sesuai jeung setelana Kipli. Ya pas ngalah manuk wae. Ya anjing aya panulin kanu kitu teh kudu gablek duit kunyuk sia teh. Lamun jika nu gablek duit wae goblok tuh sia. Atuh da teu normal sama ieu mah nya dilepis yo aing geus style Lagi sip ngalah manuk we ya. Ya aing aya manuk alaeun ya. Si aing ngalah manuk deui aing geus kieu setelan. Ngalah manuk ka mana tuh Kipli? Cicing sia mah ulah sok loba omong lu penting mah cong ngalah manuk ge manukna cong jual ku aing. Mau mobil. Nah mau mobil leumpang ka kebon kunyuk. Aing geus kikianan aing ditaleumpang atuh. Ai sia meni nyetel teuing naik ka mana tuh. Teu era ngalah manuk sia teh meni edek make celana lepis. Aing sarakun kikianan. Ya cicing cong ngalah manuk we apa ieu mah. Sia mah cicing teu cocok nongkrong ka mall sia mah. Ulina jeung aing we ka kebon ngalah manuk. Aing si Kipli teu kira-kira aing setelan geus elpis kieu kalau kita ngalah manuk kaleuweung. Apalagi ngalah manuk mah aing make kokolor wae tadi teh anjing mau make lepis. Penting. Buru atuh kunyuk, dilapisan sia mah leumpang teh. Atuh pan aing ieu hese ieu make sepatu. Anjing dararate anu kieu mah tuh Pi. Ai sia balaga-balaga teuing kunyuk pira ge. Enggak poe ge sia teh ulin teh jeung aing ka kebon we. Suwe itu ya. Tah dia masuk video ini sok aya manuk sipau teh tah. Tuh. Coba euy manuk lama euy. Teh ku aing geus pasangan eta kamari teh ku aing teh di pasangan ranjau teh geuningan. Ka bodang nyohan euy. Kira maneh ka dieu? Kamari. Geus cetek di dieu teh. Aya. Mana? Itu, atuh ganeng kunyuk. Ada teh manukna di kamana kan mana Pi? Kepan dijual kunyuk. Oh jadi duit atuh euy. Heuh Sok atuh sing loba mana ieu ngalana euy. Galak bisa lu ngomong hai cicing. Kapan heula? Itu aya tata. Aduh, anjing teu atuh beunang karena legetna. Aduh, Aing mah tuh. ganeng atuh sia na kunyuk. Heeh, apaan cicing heula geura. Aduh, hiber anjing, hiber. Anjing, beunang pisan. Tah, Hibar eta mah ieu. sia na ganeng kunyuk. Atuh hibar. Lu keur wae geunang. Kenal embe ampol di. Balik deui. Balik deui tah. Eta mah bikang. Kajeng teuing atuh kunyuk. Oh sarua we payuna. Jadi duitna bikang jaluk ge. Heeh. Tah. Aduh, Bisa tik deui eta. pindah. Pindah. Tuh. Karena aing weuh kubuk gitu we. Monyet kakak. Kunyuk. Gawat. Aduh, anjing lepas deui. Masih cuma ke mana? Wah. Ai sia kunaon kunyuk? Kapan ku sama tapi ka dodel ku maneh? Iya, buat. Aduh, manuk na hiber manten anjing buat. Aduh, Aing geus gaya-gaya kalau dibawa ka leuweung lah. atuh di sia mah meuni balaga teuing tuh dah anjing biasa lagi make celana cupang samping. Ini make lepis make sagala tuh dah. Aing Nongkrong ka mall kuduna make nu kitu mah kudu boga duit ke head sia mah boga duit. aing ka ngece ujung-ujung teh. Upah manuk mah di dieu mah nya. Jadi duitnya gede mah nya Pi. Gede atuh anjing geus dijual mah. Kan aing semangat kitu mah. Udah sia mau otak duit udah. Aing kolot. Udah tuh dah aman make celana kitu tuh dah sia mah. Kira kala manuk we geunan. Sahan nangkon deh. Halo. Ya Pak. Oh nuhun. Tuh. Aing Naon? lagi. Anjing. Aja na nu nelpon nu nagih sia mah. Namanya Pri.
Tengok teuing nanyakeun ka aing sia mah. Kan ieu be nuluy aing ieu ieu manukna. Terus kumaha? Atuh aing jeung heula. Cik aing ge naon. Tadi bawa kalewa nganger we ujung-ujungna teh nginjem duit si anjing. Kunyuk. Kumaha ieu aing? Atuh nyaho teuing aing ge sarua teu boga duit. Atuh tulungan pan ke ngajual manuk ieu, itu ge beunang ke ge. Pancan menang manukna ge na siat. Beunang ke genan. Da aing pasti ai kieu mah moal tenang aing indit lagi kieu ge. Nyok ieu mah aing tadi indit sorangan we anjing kunyuk teh cik aing ngeunana tungtung teh. Da duit we sia mah kunyuk dasar. Sabaraha? 500. Anjing, gede-gede teuing kunyuk. Kapan kurang aing mah tadi ngan boga duit nang 100 na. Beratuh. Pan eueuh aing duitna ge naon? Saing kumaha atuh? Teu kumaha aing? Tuh geus nelpon deui. Aing Picin we HP-na tuh. ngaco. Nuhun, Pak. Siap. Tuh. Aing kumaha ieu? Tuh nyaon sia mah kalakang ngetakeun ka aing kunyuk. Kumaha atuh ieu? Tulungan heula wayahna. Aing ngeunana. Da moal lila ieu. Aing terjebak ya mah terjebak aing anjing. Mbe ulina tenang. Geus asal sawareh we heula, bae 200 ge. Aing boga 100. Wayahna. Beuna kumaha tuh anjing pan. Ding. Satu sia tungguan di dieu aing balik heula ka imah mau duitna. Ya tong lila heuh. Ku pan mane tempo itu tuh manukna tuh. Bagus aing Sing nungguan ke manuk. meunang ke tuluy tewa ku maneh. Oh, Mane tungguan di dieu aing balik heula ka imah nyokot duitna. aing Da aing boga duit ngengen 200. Kajeun lah, sabaraha nu penting mah katutupan. Pokona mane tungguan pokona mah di dieu awas ku aing lamun teu beunang teu manukna. Heeh, aing nungguan manuk nyeseran mah duit. Heuh. Mun manuk benang kan kagantian. Tungguan di dieu, ieu. heuh. Aing teu kudu bayar. Heuh, nya. Tuh sok manuk euy sina beunang atuh duh. Aing lumayan ya. Li tong lila. Heuh. Aing genan. Si anjing ngecek aing genan ujung-ujungna pasti nginjem duit. Aing teh ke sugan teh heueuh anjing si gablek duit teh kunyuk. Anjing teh. Kunyuk pada cak aing ujung-ujungna teh kalahkan minjem duit. Depan capek aing kudu ka dieu teh. Najis teh aing kudu balik deui ka ditu mah jeban hujan nya. Sabodo teuing anjing. Aing mending hees puguh di dieu. Sabodo teuing manehna sina nungguan manuk di dinya tah. Tapi kan kabuluan mah. Aing mending kana hees. Najis teh aing kudu balik deui mah anjing. Hujan deh. Aing hees we lah. Mana manukna euy? Anjing teh si Kiprik ka mana ieu teh? Kusoya kieu can datang kana we mun geus 2 jam si kunyuk. Aing kumaha ieu kabang deui si anjing. Manukna eueuh deui. Wah, ambu bodoh mah ka aing kitu si kayaknya. Sampurkeun we ku aing ka ditu ka imahna lah. Anjing teh. Bak hujan deui teh. Kunyuk Kiprik. Kawekeun ka aing. Kiprik anjing teh. Si anjing kalau molor kunyuk bah hujan di aing ayo idang naon aing nungguan di ditu geus ka 2 jam. Aing balik di depan hujan lah hoream aing ka dituna. Kira-kira aing jeung meuni kalalotor digemrong-rongit Bon aing capek cek aing tah jeban riet sirah ieu teu kuat. parubuh aing ningali deui di bawah hujan tah mana aing mah duit tah Gitaon. kan aing tadi nginjem duit aing nungguan di ditu Aing poho duit teh geus kapake ku pamajikan pake bayar store listrik. Gua duit nagenan. Ji. Nah kumaha pamikiran sorangan kieu pe. Pemikiran kumaha ieu maneh? Lu pan gitu kapake ku pamajikan. Aing tadi geus ditelepon deui ku aing dijanjikeun ke heula teh sakedeung. Urusan maneh we karep eueuh duit teh. Nah bisa kitu aing nambung kudu aya ayeuna aing. Nambung kudu aya kumaha sia pana duit teh eueuh dipake ku pamajikan lah. Nah tuh nah tadi geus ngajanjikeun. Heueuh pantan suban teh aya keneh. Duitna ieu teh eueuh. Minjem we ka batur eueuh duit teh kan. Teu tanggung jawab sorangan mah kana janji teh aing mah. Aing ngajajengkruk teh nepikeun ka Gararato jebal hujan. Calona we teh aing kalotor. Waras pisan. Moal aing mau maturan di mana lo? Ayang teh tah. Anjing, nagalakeun anu rek minjem geuningan. Kunyuk teh. Sabodo teh anjing, sia digawean ku aing teh tungguan teh manuk ka ditu kunyuk. Aing mending SD we. Kunyuk aing ka nungguan manuk
bareng nginjem duit hantu.